kan? Ya, mana apa jejak teh? Sosokan sih. Ingat apa dah? Ngomong naon teh? Hari geus. Bunda mah ieu teh kata kena meuli ya ieu teh. Pak. Pak. Pak, ari bapak teh ngajual katel ya tukang langsungnya. Nya mah keur meuli kopi jeung rokok. Ya, sekalian katel jangan lalawu kopi. Mancing tisu kau ada-adahan. Udah kemana nya? Tahu din. Mancing soangan. Ya anu ngadahay. Alah tebeungan. Cek mana si Jack besok di walungan, belah mananya? Apa eta? Silakan ah. Oh, mana mancing? Yang kayak mancing. Jack, mancing tuh tadi mancing di dia. Nya, Orang yang namanya Jack mau dicapek. kayak mancing teh tadi tapi itu menang baik. Jack kurang baik Jack. Yuk. Kalau Jack usupnya tebu benangan. Ya, orang haus, orang capek senangan mana? Antar orang yuk. Kemana? Adi tuh, ayo mulu lah, ya mau buang bae lah. Yuk. Tuhan euy. Nya tadi teu beunangan wae. Ieu mah kaca wik. Ulah nanti teh dieu. Bisa naik aja lah mau kieu mah menang rokok-rokok. Ieu mah paling kacau wik. Kumaha ieu? Menang bae sih. Ari itu sejenis ya. Nah, kaditu tangan dieu. Sarekan moal. Lah malah rosokna ieu. Sebenarnya mau bos ya? Mana kayak gede pisan? Yuk. Gede ini siap? Gede tapi kan kok si mana aus sok-soknya nanti lah yuk itu kan itu orang sok deui sasi Ari sih mah kapilaan namanya jadi eueuh kaibah baledok ulah mendingan tutup dengan yuk kela ini betul kemana lah buang digoreng mana ya pokoknya mah tuturkan lagi Aris yuk tapi tolong tapi katawan nyaran ayo Ih, aya rosokna minum euy. Duh. Capek euy. Ya. Alhamdulillah kagantian ku katel 20.000 dipikeun. Ieu menang 100.000. Hayang kene batina. Talian heula lah. Oke.
pikir ada masalah sih gue tuh mana nggak ya tuh tahan ya. Ki Aris ke mana? Kamar sih ya, tak? Enggak, enggak, enggak. Cuang kali itu apa yuk? Jauh, ayo. Ih, langsung lagi Aris baik kan kawan dulu iya. Ayo tuh, bukan engke diisian. Make kalari. Bangga boleh lah budong. Kira sabar. Gue deh, gue turunkan di dia kabehnya. Sok digawe sing bener. Tah ka ditu ditukeun tah ieu ka ditu. Tah anu plastik eta ge kabelah ditu nya. Sok gawe sing bener bisa dipotong gajina ku urang. Ya. Gawe deh sing balener nya. Eta anu plastik jeung plastik terus nu botol jeung botol, tapi ke balikna ulah ieu teh nya, ulah mutilan eta tah rongsoknya. Bisa dipotong gajina. Ari mana? Sudah motor nala Pak parkir di situ. Boga karyawan hiji yang dikabluk-kabluk teuing. Gimana wae kita kada datang. Biasa bos. Malam Senenan. Jam sabaraha ieu? Dipotong gaji sakalian. Kita turunkan ieu ya. Iya, turunkan ieu. Kali itu kan. Ya. Karage datang secara ekan. Padahal karage telat 2 menit setengah. Jika gawe di kantoran bae. Bawa oge barang urang ieu 10 juta sa plastik. Ieu 2 jutaan. Nu ieu 10 juta deui. Wah, tereh beunghar tuh itu 20 juta sa plastik. Anjir. Wo dia wo. Pindahkeun wo nu ieu wo. Tah nu ieu pindahkeun ieu. Ieu 2 jutaan ieu, 2 plastik bisi leungit. Kumaha ka dia. Dia hijikeun ka dia. Tah, geus. Cek ya, orang haus, ada dogan tuh, orang kalah dogan, gimana nyumputnya? Mungkin nggak ada kan? Cek tuh, malah nyumput diri tuh orang yang kalah dogan, lu mana bisa jelma? hati-hati Jip, bismillah. Ayo Kias. Jip, ayo Kias, Jip. Ya udah deh lah, dulu bacain ah. Aduh, Kias malah modal lidinya. Jack. Ini ya Aris. Cek, empat cek aja. Ya Kias, kadebuk. Jip dong. Goblok sih. Kakarenge keluar saeutik geus dipotong. Buru Jack. Cek. Si Marvin tuh. Pin, kadia. Kita lagi. Dia.
mikir modal ka jebur. Terus mana teh ka mana Pin? Jual rongsok. Ih, kebeneran orang haus hayang minum. Orang milu atunya ngajual rongsok ke urang minta duitnya nya. Ya tuh, ngajual rongsok. Wo. Eta geus beres? Nyiap-nyiapkeun anak. Beres, Bos. Nah, dia. Kumaha, Bos? Ya. Iya biar saya kabar cina kirim ayeuna poe ayeuna. Ya. Cukup 2 kontainer eta barang nu ayeuna di packing. Jangan nu ayeuna 2 kontainer leuwih saeutik, Bos. Lah leuwihna mah jang tahun hareup we. 1 miliar asup moal wo. Familiar leuwih saeutik. Leuwih. Ini loba duit urang atuh wo kitu. Loba tuh. Oh, bojeuna kawin deui urang wo. Eta mah umroh heula, Bos. Umroh mah geus pasti eta mah. Dulu. Ya, jadi asisten urang teh geus lila wo. Ku urang kayak dibonusan. Wis, Kan ulah kawin deui mah urang we nu kawin mah gitu. iya kan situ kan bos, saya dibelus, saya anak gua. Itu kudu ngatu. Nyangga sama gitu mah. Tuh hayu budak nih. Budak ada ngajual tuh, diarep sok. Pegat diarep. Oh, nyanya, Bos. Sok. Lima jutaan, Bos. Kan 5 juta. Usah. Yo, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. 1 juta emang. Ayalah. Ji, 2, 3, 4, 5. Ada aja. Ya. 5 jutanya. Duit euy mah. Budak leutik mana bisaan, budak sadi mana? Budak mangayun, Mang. Oh. Kan itu ya, Mang. Heeh. Be, masa sirup be, 5 be. Bulbat be. Abi bulbat be, abi bulbat. Bulbat be. Melon. Eta mah teh sis melon. Bulbat. Nyalah bae lah. Aing mah goblay. Barudak bermodal ben. Kalau kadilagarkan kalapa nu nyolong dawegan. Kalau ka basuk kieu kabeh ngajual rongsok lah. Coba ieu menang duit berengke lah. Suka rongsok dieu nya. Lumayan menang duit daripada minta ka emak teh dibere 2000 ge. Urang milu atuh euy. Ya, ayo tapi itu udangnya. Ada tara udang juga kan. Daripada Aki Ari. Tunggu. Ya, itu pasti kejual rongsok. Kan. Ayo. Kemana Didi yang guys? Bisa datang Bu. Bos, ngajual rongsok, Bos Wo. Ya. Di Aris, wo. Ya, Bos, simpen di dia ge. Tah. Wo, timbang lah kali itu, wo. Ki. Ini rongsok. Ini berasa gitu kunaon sih? Sampai tadi kacepur ke peol, aya budak kalah dekat. Milagrakeun bae. Luas urang kacepur ka walungan tadi. Atuh barasa gitu. Tah baseuh kabeh pugen. Oh, barongsokna ki euy. Alhamdulillah pugen poe ayeuna Ya, rada itu. lumayan rezeki urang ditimbang. Wo. 3 jutaan, Bos. 3 jutaan, Ki. Loba Alhamdulillah. Bawa ka dia lah, wo, di berulukeun heula, wo. Wo, bawa ka dia, wo. Berulukeun di dia. Sok, berulukeun heula. 3 jutaan dia. 3 juta ah. Oh, Lumayan. bisa mah, Bang. Hah? Ini kan lari. Kumaha sih, Ki?
ngebohong, cina rongsok. Nya mau jadi 3 juta ya mah. Tadi urang ngomong rongsok lain kali. Oh, ku barudak Pak Iran. Budak kurang ajar. Gosip mau apa gitu? Kalian jangan lalu kata. Jangan jangan. Ngomong heula. Jib, ayak kelas, jib. Jib, ayak kelas, jib. Yuk.